entong dipermasalahkeun dana desa mengurangi, entong dipermasalahkeun dana desa tahun 2002 genep janten alit. Tapi anu kudu dipermasalahkeun ku urang sebagai aparat desa, dari mulai simkuring sebagai kepala desa, perangkat desa, RT RW, lembaga nu aya di desa, anu kudu diperhatoskeun ku aparat desa mah taekeun nilai, taekeun hargana aparat pemerintah desa, taekeun nilai urang sebagai pengayom masyarakat, sebagai pembantu masyarakat, sebagai babuna masyarakat. Lamun hargana urang nilai pemerintahna bener-bener mengayomi masyarakat, henteu hayang apal, pokokna di Tegalega mah teu aya warga masyarakat anu rek nyieun kakak anu mimitian kawin, pulang anting ka kecamatan, ari mimiti kudu mawa kakak jeung KTP orang tuana, pas datang ke kecamatan aya nu kirang cenah kudu dicanak surat nikahna, atuh pulang anting warga teh tasimkuring teu hayang ngadangu, aya warga nu pulang anting karena ketidaktahuan prosedur ngadamel kakak. Telepon heula ku perangkat desa teh, auji persyaratan anu nembe nikah kedah naon wae bade ngadamel kakak. Jadi si warga angkat ke kecamatan teh sakali jadi. Simkuring teu hoyong ngadangu aya warga masyarakat, tolong masyarakat tong dibuat ribet. Assalamualaikum, Papunu abdi bade ngadamel kakak, abdi bade ngadamel akte nyungkeun surat pengantar. Mangga we ka auduy. Cek auduy mangga we ka Pak Aman. Sehingga masyarakat mah kan masyarakat mah pan bingung. Heud abdi mah teu terang apal teh Papunu opik we jadi perangkat desa. Henteu apal kudu ka Pak Aman, henteu apal kudu ka Jang Imron, teu apal kudu ka Uduy. Di mana masyarakat mah ketika aya nu bade abdi bade ngadamel akte, bade ngadamel kakak, bade ngadamel KTP, oh mangga kitu datana selesai we. Kalaupun Uduy nu henteu ngerjakeunna, pasikeun ka Pak Aman, aktifkeun ku RT RW atau ku kepala dusun. Sok aya kitu nya, mangga we atuh ku RT ku RW atur. Tak abi mah ridho ieu, bade masihan kanggo teu kapasihan tong ditampi. Keun we RT RW punuh ulah daek jadi kolektif. Sok sanajan eceu penerima teh mangan abi mah ridho, ieu mah abi tina hate ridho lain ke nepi kanu lain mah. RT RW punuh mulutan cenah aya mentaan jang kanu teu kapasihan kan jadi sanes mulutan. Dipotongan abi ku RT RW jadi kitu nya. RT RW tidak boleh main-main dina kolektor. Urang bina anu nampi, urang perjuangkeun anu teu cenah rampi. Entak simkuring sok sering naros ka RT RW ka perangkat desa, saha wae jelema nu hirup di Tegalega nu can pernah menang bantuan. Sok data mah data we heula ketika ada peluang bodan yang soal bantuan beas naonnya. Ta eta urang bikeunna.